Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang unggaran sareng pribados jeung di Asgar dina channel YouTube Cuendi Production. Ulah hilap serta cana ngalajengkeun video ieu di like, komen, sareng subscribe nya. Ulah hilap. Kalau lagi urang dongeng yang mana guaran guar budaya Kamonesan Garut atau napi ngabuka Garut dina denget kiwari pangawargi pribados gaduh carios dongeng namanya dongeng namina oge aya salah sawios dulur urang anu ngantunkeun atau napi maot tah kusabab anu ngaranna maot banyak banda ditinggalkeun anak pemajikan salaki ditinggalkeun nu aya urang dirurub dina taneuh tapi ulah dipercaya deui mah dongeng ngahiburna anu kahiji di hiji kampung eta teh aya jelema anu ngantunkeun atawa napi maot tapi amalna waktu di dunia tehnya kurang hade lah kesesama kaceritakeun masih anu maot teh asup ka neraka tapi aya leuwihna ieu carita teh memang dileuwihan dina neraka anu kapanggih ku eta jelema teh sing horeng cenah neraka teh dibagi-bagi ungah negara. Jadi mana negara teh bukan neraka masing-masing. Aya neraka orang Inggris, aya neraka orang Australia, aya neraka orang Jepang, aya neraka orang Indonesia. Nah, manehna teh dieureun nah cenah neraka teh dibagi-bagi ungah negara. Ini kena jalan-jalan lah ngalian kumaha situasi neraka. Lagi kagocapkeun ya anu mau teh jalan-jalan ka neraka orang Inggris pandirinya teh loba sebenarnya nu disiksa sarua wae di neraka Inggris loba nu disiksa aturanna sarua di neraka teh mainna tumanya ka hiji jalma orang Inggris tantuna Mister kunaon anjeun disiksa nyaho sabab kami doraka make logat bahasa Inggris kusabab kami doraka ke dunia ta ayeuna kami disiksa kumaha eta teh disiksa na Mister biasana disiksa di dieu mah lamun sajam kuring didiukeun dina kursi anu make setrum kursi listrik maksudnya terus sajam deui didiukeun dina kursi anu aya pakuan saenggeus eta terus dibanjur ku bensin saenggeusna dibanjur saterusna diduruk jadi ngabebelah awak kami diduruk tayana mah sangeusna diduruk tuluy datang setan urang Inggris anu nyabokan jeung mecutan ka kami sapopoe kitu jeung kitu we pagawean kami nu disiksa jadi si urang Indonesia teh Allah kieu merenya aturanna disiksa dina neraka teh ya sok atuh Mister lah abirek jalan-jalan heula ieu ka neraka anu lain di ditu aya neraka urang Itali aya neraka urang Jepang neraka urang Australia ya sarua keneh aturanna disiksa teh kitu anu kahiji didiukeun dina kursi listrik terus didiukeun deui dina kursi nu aya pakuan sanggeus tidinya terus dibanjur ku bensin terus diduruk ka bebelas awak-awak mangkuk tidinya
tuluy dipecutan ku setan nagarana masing-masing. Tah sanggeus kukurilingan ningalian neraka jalan-jalan si urang Indonesia teh lebih weh ka neraka urang Indonesia. Manehna olohok di neraka Indonesia mah jelema teh sakitu lobana nu nganteu rek disiksa. Pek weh manehna tuh banyak ngakeun kapanasaran banyak lain hungkul urang Indonesia sing horeng teh aya di neraka Indonesia mah rupa-rupa aya urang Inggris, Jepang, Italia, sadunya aya tumplok dirinya mah. Pek tuh banyak manehna teh penasaran kunaon cenah aya di Indonesia mah loba-loba teuing ieu teh jelema teh jiga nu hayang disarariksa di neraka Indonesia nya teu lah manehna ka salah saurang nu aya di dinya. Pak punten bade tumaros dupi neraka Indonesia mohon si bapak itu ditanya. Terus nah cenah seuting jalmi di dieu benten jeung di neraka anu sanes kitu nya. Oh cenah cep aya di neraka Indonesia mah raos. Hah? Raos kumaha? Ya raos lah neraka Indonesia mah. Jadi aturanna mah sami. Sajam dina kursi listrik, sajam dina kursi anu epakuan, sajam deui diduruk make bensin, terus dipecutan ngan aya leuwihna di neraka Indonesia mah. Ieu nu anehna. Nu kahiji urang sok disiksa dina kursi listrik kusabab di Indonesia mah di neraka Indonesia mah listrikna loba pareum itu jadi ngareunah we. Nu kaduana dina kursi pakuna eueuh cenah ting ka mana. Terus diduruk ku bensin lagi mahal jeung cara rese di. Terus datang setan anu nyabokan anu mecutan kan itu mah setan urang mah setan Indonesia urut anggota DPR. Jadi keur di dunya na oge cukup datang nanda tangan balik deui we kitu. Aduh ieu malah dipercaya. Kepada Syekhni Asgar Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.